Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sir wala takim santri, sir wala takim santri. Bismillah jantan wiwidan ngarang kaya sairan, sair tentang tata krama para santri ka guru nasir wala takib santri, sir wala takib santri. Aya baraha jumlahna adab etika kabehna, nyata ayat 13 hayana bakal dibahas. Sir wala takib santri, sir wala takib santri. Anu nomor kahijina ngawitan anjeun sadaya, ku ngagungkeun ka mantena jeung ngucap salam terasna. Sir wala takib santri, sir wala takib santri. Ngucapkeun salam di mana anjeun bade izin heula, izin bade mulang heula atanapi nu sanesna. Sir wala takib santri, sir wala takib santri. Ari anu kaduana nyata adab etikana para santri ka guruna pados manfaat ilmuna. Sir wala takib santri, sir wala takib santri. Anjeun keudahnya alitkeun ngobrol nalika payunan, nyata payunan mantena anu mulya darajatna. Sir wala takib santri, sir wala takib santri. Anu nomor katiluna nyata adab etikana para santri ka guruna pados barokah ilmuna. Sir wala takib santri, sir wala takib santri. Ulah ngucapkeun santrina masalah hiji perkara nu teu ditaros ku guru, mugi aranjeun sing timu. Sir wala takib santri, sir wala takib santri. Anu nomor kaopatna ulah naros ka mantena masalah hiji perkara nu teu diizinanana. Sir wala takib santri, sir wala takib santri. Anu henteu diizinan ku para guru ajengan supados manfaat ilmu jeung sadayana tarimu. Sir wala takib santri, sir wala takib santri. Ari anu kalimana ulah ngalawan mantena perkawis ucapanana samba beda pendapatna. Sir wala takib santri, sir wala takib santri.
beda pendapat mantena sareng guru nu sanesna sabatos nyarios anjeun ka guru-guru aranjeun sira wala takib santri sira wala takib santri kang punten saur itu mah berkawis iya masalah da itu mah kitu kia hari akan kia sir wala takib santri sir wala takib santri anu nomor kagenepna nyata alam etikana aranjan ulah nyalakan pendapat guru nu benten sira wala takib santri sira wala takib santri sabab aya paribasa kolot jamanan baheula saluhur-luhurna tak moal ngalawihan pundak sira wala takib santri sira wala takib santri hari nomor katujuna adab etika rupana ulah hareureui aranjeun nalika guru nerangkeun sira wala takib santri sira wala takib santri kadalapananya eta nalika payunanana aranjeun ulah menoleh hei aranjeun nu saloleh sira wala takib santri sira wala takib santri anjeun tungkulkeun mastaka nalika payunanana bari ngangge takraman usai mungguh agama sira wala takib santri sira wala takib santri anu nomor kasalapan ulah seueur pertarosan nalika guru kerbosan hei ku anjeun aramalkeun sira wala takib santri sira wala takib santri kasapuluh nanya eta adab etika rupana di mana guru tarati anjeun kedah ngilu tati sira wala takib santri sira wala takib santri karna harah ngagung kena para santri ka guruna soku anjeun amalkeun nomor 10 dawamkeun sira wala takib santri sira wala takib santri hari anu ke-11 adab etika rupana anjeun ulah sok nurutan ucapan jeung persoalan sira wala takib santri sir wala takib santri nalika guru anjeunna tatih tina calikana bang calikan di tempatna nyaeta majlis ngaranna sira wala takib santri sir wala takib santri adab etika terasna ka-12 rupana aranjeun ulah naroskeun kanu jadi guru anjeun sira wala takib santri sira wala takib santri naros tentang sesuatu atanap luar
perjalanan dugi ka rumah jenengan. Sira wala takib santri, sira wala takib santri. Anu nomor terakhirna katilu belasnya tanah. Kudu husnudan aranjan kana hiji pidamelan. Sira wala takib santri, sira wala takib santri. Anu rupa pamunkaran tapi nyata nama bukan. Sabab gurur leuwih terang tibatan anjeun nu kurang. Sira wala takib santri, sira wala takib santri. Kurang tina perilmuan umatek anjeun hareran. Tidinya timbula sangka suudon teh ngaranna. Sira wala takib santri, sira wala takib santri. Aranjeun kedah ngaraksa kana suudon ngaranna. Supados kenging berkana sareng manfaat ilmuna. Sira wala takib santri, sira wala takib santri. Keterangan iya aya dina kitab ulamana. Murakil awalanana ubudiyah terasana. Sira wala takib santri, sira wala takib santri. Sakieu sairanana nyaritakeun tata krama para santri ka guruna. Mugi aya manfaatna. Sira wala takib santri, sira wala takib santri. Khususna kangge nyalira, umumna kangge sadaya. Hampura kalepatana abdi jalmi pangbodona. Sira wala takib santri, sira wala takib santri. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.